Wah eta kiai nafsuan, maaf wallahi lain sana nafsuan lain. Nah sababna jamaah benten kan kriteria ibu-ibu dan bapak-bapak beda turunan. Ari bapak-bapak mah turunan Adam rapat sungut nanti bapak-bapak mah Adam mingkem mun awe turunan Hawa calangap Hawa mah mantak sok heueuh Kang lamun acarana naon mah hayang genah rek sawae mau balikna simpen ibu-ibu diharap genaheun ngaji kumaha-kumaha ge da si eta mah kitu calangap we sungut teh Hawa pan mantak cek ke dokteran ya cenah ye nya biwirna ibu-ibu jeung bapak-bapak atau laki-laki nyemperuan beda eta lamun ibu-ibu tuh satu hari membutuhkan 20.000 kata nu kudu kaluar sapoe beda jeung bapak-bapak hanya 6.000 kata geus genah biwirna beda bapak-bapak mungkur ngumah motor ngomong teh henteu ngumbah we biasa ngumbah mobil ngumbah biasa tuh nya komo keur mancing mah ngajedog gitu bisa ditanya ya weh coba minta rokok ngajedog cicing teh ngadang wae tapi ibu-ibu Kang Haji eta luar biasa keur sasapu bisa sungguh bari ngecewes bari sasapu teh coba barudak saya teh gara-gara maralandi ampun aing mah ih wah ya kieu teh can mani mah sekolah goblok puji bapak sia molor wae isuk meletuk barang meletak sore meletak mati tak itu teh kan molor we hidupna teh ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tiga luga nu ngajawab salam mudah-mudahan sing arasup ka surga. Kencengan amina jeung ngajawabna ge nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi amantu billah, bismillahi takhassantu billah, bismillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza jam'ana insyaallah jam'an mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairul bariyah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala dzatil mukammalati wa rahmatil munazzalah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Al-ayah etamimil ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-islamu nadhifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhif. Wa qala aidan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah al-hadits ila akhiril hadits. Wa qala syair ta'ala fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil kahatur ti payun kersana pemandu waktu penata acara nu ku jisim kuring dipihormat sahibul auqat. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna sing tambih-tambih kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasyatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, santri wal santriyah, bapak haji sinarang ibu hajah nu ku jisim kuring dipihormat.
wabi khusus akhinal kiram kasepuhan kersa Bapak Kiai Amanuddin nu jisim kuring dipihormat tekalangkungan kekersana pun guru orang sadayana Abi Kiai Ahmad nu jisim kuring dipihormat kapara tokoh agama tokoh masyarakat sadayana hapunten teu tiasa dibilang saurang-saurang diwincik sawiji-wiji mudah-mudahan para tokoh boh ti masyarakat kitu deui tina agamana masing ditambih-tambih kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala ya rabbal aparatur pamarentah nu jisim kuring dipihormat kersa Bapak Lurah urang sadayana anu alhamdulillah anjeunna luar biasa Masya Allah sim kuring mah Bapak Kades Bapak Lurah naik teh hoyong ngahiji heula sareng kasepuhan hoyong minta doa heula ti para kasepuhan orang barang uing lempang langsung uluk salam lurahna luar biasanya doakeun pendak deui jeung abdinya ciri khasna luar biasa pekopiahna jangkung kos menara Erepel wah Masya Allah ya Bapak Lurah Rohmat berelandian lakoblah ku abdi Bapak Lurah Pekung naon peci jangkung mudah-mudahan sing barokah amin ya robbal tekalangkungan Bapak RW jeung Bapak RT na sadayana pamimpin urang ti RT nepi ka presiden dina raraga ngaheyeug dayeuh ngolah kana ieu nagara sing mareunang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wabil khusus kakersana Bapak Sohibul Hajat nyatana Bapak Ajat sinareng Ibu Anita orang doakeun mudah-mudahan aranjeunna hajatanana mulus rahayu berkah salamet naon nu dicita-citana sing laksana nu dipikahayangna sing kasorang nu dimaksud sing dikabul ku Gusti Nu Maha Suci amin ya rabbal takdir memang moal bisa dipungkir kadar moal bisa disinglar tos dihin pinasti kersah yang dat Allah Nu Maha Suci alhamdulillah ieu tuang putrana Bapak Ajat sinarang Ibu Anita nu jenenganana Muhammad Al-Ghifari nu alhamdulillah parantos ngalaksanakeun sunnatullah sunnahna baginda Rasulullah sallallahu alaihi anu baginda Rasul sendiri neraskeun pasunatan ti Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan tanah di antawi 10 pasunatan aya namina disundatan atanapi di khitan maka orang doakeun mudah-mudahan Muhammad Al-Ghifari sing nyaring pikirna sing cerdas akalna jadi budak anu soleh nu bakti ka ibu ramana bakti kanu janten baraya-baraya wargi-wargina oke jadi murang kali nu bakti kanu janten agama jeung nagarana amin sing jadi hamba Allah anu turut tumut kana ajaran Allah jeung Rasulna amin ya robbal utamina sim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kakersana wargi masyarakat B Barengkoknya masyarakat Barengkok sadayana nu alhamdulillah nu jauh daek ngajugjug nu anggang kersa dararatang malah nu deukeut tadi keneh geus ngaralet mudah-mudahan langkah pala wargi jamaah sadayana ibu-ibu bapak-bapak pamuda-pamudi santriawan santriawati murang kali nu hadir wengi ayeuna sing pararanjang umur sadayana sing barokah milik rizkina sing dibabarikeun hasil dina pamaksadanana amin ya robbal supados teu kolong kana waktos ngaganggu kana waktu orang puput bae kana puhuna urang ala bae kana muarana urang udag bae pamaksadanana urang taram bae ieu pangaosanana insya ngan satacan kula ngadadar ketutuku sing ati nu jadi jejer carita hampura leuwih ti heula jauh di jugjug anggang datang kula ti Kabupaten Bogor teu aya maksad baris ngajarkeun ngojai kamari ngucurkeun cai ka luhur teu pisan-pisan kula uninga wana salam malimping Banten daerah santri loba para kiai bahkan Banten mah darahna para wali ieu mah kula datang saja silaturahmi nu dipamit aya sanes barokah silaturahmi urang kabeh hayang panjang umur bari gampang milik dan rizki amin ya robbal dumasar kana ieu hampura boh bilir dina enggoning cumaros ieu kirang tata kirang basa kirang panata dudugak lukak lanyap jumantaka kasar basangkal turgarihal cek paribasa pondok bisi nyogok panjang bisi nyugak maur saur bahe carek agung cukup lumur anu kasuhun jembar panghampura anu teu dati pala dulur sadayana kumaha bade ngahampura alhamdulillah luar biasa para kesepuhan tokoh masyarakat sadayana hatur nuhun parantos ngawedian sim kuring calik di payun Masya Allah saras nama izin sim kuring budak keneh diuk dina bangku di luhur
sedangkan para kasepuhan dia handap da ieu teh tugas teh ngaranna ai tugas manggeus kudu sesuai bae meureunannya. Makana alhamdulillah hatur nuhun mugia para kasepuhan sadayana masing salamina dipaparinan kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Kumaha ieu hujan teruskeun apa ulah? Ulah hujan namanya cenah. Bener pangarsa hujan nama ul. Ngajina teruskeun. Siap. Wios hujanan. Alhamdulillah. Hasim kuring manggeus leutik hate barang tadi kaluar ti bumi disambutna ku hujan. Wah ya jamaah bubar ya. Ngan sim kuring wios lah jamaah bubar ge asal nu hajat ulah bubar sakitu we. Dawing mah urusanna jeung nu hajat lain jeung jamaah. Nya hampura masyaallah mulut kamari ka dieu ayeuna ka dieu deui anak kitu alhamdulillah berarti silaturahmi urang mudah-mudahan menang ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Orang cek sound heula coba pangarsa tukang cek sound ya hampura ieu basna gede teuing tuh. Basna kirangan Kang. Basna kurangan, basna turunkeun cek. Nah, middle nu ageungan middle yang digedein. Middle cek low. Cani bere cek galau. Cek Rika. Ada apa Roma? Nah, basna masih kena ageng ya. Basna samana aksakan ageng. Tribalna angkatkeun saeutik Kang. Tribalna angkatkeun middlena turunan saeutik di rada ngagendung sakedik ya. Tah cek tos. Doakeun tukang salona sing asup ka surga. Jeung salon-salona. Ulah cenah berat aing mamanggulna ge nya moal ke bantuan ku malaikat banyak. Jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun kurang taros ieu sohibul hajat nyatana Bapak Ajat sinarang Ibu Anita pangarsa abdi bade ngadeg hapunten. Lamun kurang taros ieu sohibul hajat nyatana Bapak Ajat sinarang Ibu Anita. Ye salira Bapak Ajat jeung Ibu Anita dugi ka manggih sim kuring ti Kabupaten Bogor, manggil para guru, para kesepuhan, para tokoh agama, tokoh masyarakat sadayana, ngundang tatangga jeung baraya-barayana nu jauh sehingga ngajugjug, nu anggang sehingga daratang. Hayang naon anjeun Bapak Ajat jeung Ibu Anita? Pasti anjeunna bakal ngajawab Kang, kula mah ngundang kabehan ge hayang doa. Mantak disebutna ge sohibul hajat. Sohibul hajat teh jalma nu keur ngabogaan pangabutuh. Butuh naon? Pasti ngabutuhan doa ti urang sadayana. Bener doana naon? Jang ieu Muhammad Al-Ghifari tuang putra nu dihitanana malah mandar jadi murang kali anu soleh anu baktos ka Ibu Rama, singkat nama jadi budak anu diridoan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Magi dulur jamaah sadayana Nabi Zakaria puluhan tahun tegaduh putra, doana teh aya lain, hayang putra lain soal lalaki awewena, lain geulis jeung kasepna. Kumaha dawuhan Nabi Zakaria nu Allah caritakeun dina Al-Qur'an? Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi saqiya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Paminta Nabi Zakaria ketika ingin mendapatkan keturunan apa kepada Allah? Waj'alhu rabbi radiya, jadikanlah dia anak yang diridoan ku Allah, diridoan ku Gusti. Naon sababna? Sabab eta anak teh amanah dulur jamaah sadayana. Ngaranna amanah pasti suatu saat bakal dicokot kudu ngamanatkeunana saha? Nyatana Allah Subhanahu. Sedangkan eta amanat muasalilana ngabungakeun jelema nu kaamanatanana. Ai ngaranna ge amanah atuh, titipan eta lain genah justru berat. Mana contohna jamaah sadayana sok akang katitipan ku tatangga nu rek ka Jakarta misalkeun, Kak kula rek ka Jakarta nitip heula motornya 2 poe mah nya sok mangga tunda we hareupeun imah. Barang balik di Jakarta nu boga eta motor ningali kaayaan motorna geus beda, keur dititipkeun mah komplit barang dicokot bana sabelah. Ngadat apa moal nu boga motor? Ngadat apa moal? Boro-boro rek nganuhunkeun barang bere rokok jeung buruh ngajagaana. Nah kadang-kadang urang malah dituntut supaya mulangkeun atau ngagantian tempanan ban anu teu ayana. Kitu deui ge anak
kullu mauludin yuladu alal fitrah, anak itu Allah titipkan kepada kita saat lahir dalam keadaan fitrah, maka gumantung indung bapana. Lamun engke ieu budak balik ka Allah doraka naudzubillah, maka ieu anak bakal tertera dina Al-Qur'an ku Allah contohkeun mana, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum wadullakum. Hartosna wallahu alam bil murad. Hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian daripada istri-istrimu, wa auladikum, dan anak-anakmu, aduwwan lakum, itu mereka bisa menjadi musuhmu, fadzarhum, maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Sing horengka urang nu jadi salaki, suatu saat pamajikan ayah nu jadi musuh urang di harapan Allah. Urang bapak-bapak nu jadi kolot pikeun anak-anak urang, sing horeng suatu saat eta anak malah jadi musuh di hadapan Allah. Maka kata ulama ada 3 kriteria anak nu bakal terjadi di alam dunia. Yang pertama, anak itu aduun. Naon aduun teh? Musuh nu jadi indung jeung bapana. Ibu-ibu na rada jauh ditanya nembalan tamuah. Ibu-ibu, uy, kadenge tante. Kamu ditanya nembalan tamuah, mau alah gablak sugananya. Ibu kula muawakan nanya ka bapak-bapak sabab perkara anak sabenerna mah nu bakal boga rasa nu nyatana mah nyatana indungna, bener teu? Da kumaha ge indung mah leuwih deukeut jeung anak. Da memang kitu dulur jamaah sadayana, indung nu ngarasakeun sagala-galana. Maka tingali dulur jamaah sadaya ku butuh-butuhna, ku perlu-perluna urang bakti kanu jadi indung. Ketika Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa yang harus aku utamakan, yang aku harus hormati terlebih dahulu? Maka cekannya Rasul, indung anjeun. Saha deui Gusti? Indung anjeun. Saha deui Gusti? Indung anjeun. Terus saha Gusti? Karak bapak anjeun. 3 tingkat dibanding bapak penghargaan seorang anak terhadap indung. Maka luar biasa cek Oma Irama ge, hai manusia. Wah, gitarna lah. Gitarna bibir akang we Kang udah mantak ieu namun kemun temun ceramah agama hiji panggung ulah jangkung teuing. Nu kadua jamaah ulah jauh teu. Beda hiburan jeung tablik akbar atau pengajian teruskan ya pangaresa benten mantak Rasul mah dina kitu dina hadis arba'innya. Hadis nu kadua baina mah eta mah dimitian ku eta Rasul mah lamun jeung para sahabat mah dulu zaman mengaji teh pada keuteukeun, bahkan tuur jeung tuurna teh antel supaya non genah komunikasi. Jajal we euceung ngobrol di imah jeung ka imah entong nyampeurkeun teu jauh. Tuh, beas naik tuh. Nyaho atuh aing can balanja. Oh, maka denge mantak tadi sim kuring biasa macam zaman sing caket nya Masya Allah. Tapi kan adoib kal mait. Ai euing matamu kumaha we nu boga imah kos mait tamu marek ditetang naik heuh teu kajeun. Nu penting geus ceramah rek lila sakedeung balik menang amal ibadah. Sama amplop wae pikiran anak aing mah. Uing mah teu hayang amplop dah geus dibere tah. Nu penting mah doa supaya balik salamatnya daripada cicing di imah mantak ngalobakeun hulang-hulang hutang-hutang paduai ini poek-poek nyebut hutang temannya. Masya Allah nya direkam ya ku YouTuber ya Kang Yanto mun telepat soalnya kacile make baju aang balap muda itu. Tuh jamaah sadayananya hampura. Maka eta dulu jamaah sadayana cek simkuring lamun dina setelan dakwah nu genah palurah ye mun urang sambutan oge dihareup ibu-ibu bapak-bapak di tukang. Wah eta kiai nafsuan, maaf wallahi lain sana nafsuan lain. Nah sababna jamaah benten kan kriteria ibu-ibu dan bapak-bapak beda turunan. Hari bapak-bapak mah turunan Adam. Rapat sungut nanti bapak-bapak mah. Adam mingkem mun awe turunan Hawa. Calangap Hawa mah. Mantak sok heueuh Kang lamun acarana naon mah yang genah rek saha wae mau balikna simpen ibu-ibu dihareup genaheun ngaji kumaha-kumaha ge. Da si eta mah kitu calangap we sungutna teh. Hawa pan. Mantak cek ke dokteran ya nya. Ye nya biwirna ibu-ibu jeung bapak-bapak atau laki-laki jeung perempuan beda eta. Lamun ibu-ibu tuh satu hari membutuhkan 20.000 kata nu kudu kaluar sapoe. Beda jeung bapak-bapak hanya 6.000 kata geus genah biwirna. Beda bapak-bapak mengukur ngumah motor ngomong tuh henteu ngumbah we biasa ngumbah biasa tuh nya komo keur mancing mah ngajedog gitu bisa ditanya ye we coba minta rokok ngajedog cicing teu ngaganggu aing. Tapi ibu-ibu Kang Haji eta luar biasa keur sasapu bisa sungguh tabari ngecewes
bari sasapu teh coba barudak saya teh gara-gara maralandi ampun aing mah ih wayah kieu teh can mani mah semua sekolah goblok puji bapak sia molor we isuk meletuk urang meletak sore meletak mati tak itu teh kan molor we hidup teh ampun eta awewe gitu mantap we mun ceramah resepan hareupeun awewe aing mah jadi ditembalan bapak-bapak gitu ningkem saya teh moal rek calang cenah kitu mun ibu-ibu mah moal euy gitu teh ibu-ibu tanya beda ibu-ibu jeung bapak-bapak sok we dina ka pasar ya pangarsanya urang mah mun ka pasar simple ka eta peci baraha 75 Kang wah 70 nya sok mangga jadi balik sagedeung oge tapi nyana eta awewe meuli tiung akang eta tiung sabaraha 75 15.000 nya eta tina 15.000 hayang naik teh tawaf heula alebatan umroh sia eta mah muteran pasar batur muteran Ka'bah sia eta muteran pasar labbaik Allahumma labbaik lewat ka tukang nang eta akang kumaha lamun 20 can beunang ceuk jauhkeun muter deui sia eta mah ngalewat teh Kang 30 nya meh jadi nya masya tuh ibunya hai manusia tuh karak aya lumayan 2 orang hormati ibumu yang melahirkan tah gitu jeng lumayan dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya tereng tong nah gitu saya bantuan ngateng gitu mulai hese tereng tong nah sakit itu latihan ini bisa apa lumayannya doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan masya doa indung kanu jadi anak dikabulkan ku Gusti tuh ibu-ibu can ngalampar karunya bu sok bu kaharep ya geus garing teh can Kang hah atuh ku bujur maneh we garingkeun atuh nya ibu-ibu karunya tuh ngamparan diharap bu di dia geunahan bapak mah lengkahan we bu kemasan lewat gigir ngalengkahanana karunya nya raat insyaallah raat mudah-mudahan amin ya robbal so ibu-ibu masih kena di luar tuh ayo masih kena di luar geura asup kana barisan upacara dimulai soalnya ya ayo geura nya masyaallah tak itu Kang amparkeun sok ibu-ibu dinu poek main di dia ya bu dia bantuan aing gawe ya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sadayana bari beresan tempat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nahnu rijalul jabahati na'muru bil ma'rufi wa nanha 'anil munkari narju mardatillahi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah radina billahi rabba wa bil islami dina bi ahmad rasulah muslim ikhwana la ilaha illallah la ilaha illallah la
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu rabbuna wa huwa qasduna Muhammadur Rasulullah huwa qudwatuna Al-Qur'anu imamuna wal jihadu sabiluna wasyahada ghayatuna. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Al-Qur'an imam kami, Al-Qur'an pedoman kami, Al-Qur'an petunjuk kami, Al-Qur'an satukan kami, Al-Qur'an imam kami, Al-Qur'an pedoman kami, Al-Qur'an petunjuk kami, Al-Qur'an satukan kami. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi kembali di jamaah sadayana, budak eta nu kahiji kategori budak cek Allah dina Al-Qur'an adun nyatana musuh jang nu jadi indung jeung bapana. Ibu-ibu pasti bakal ngarasakeun kumaha lamun anak jadi musuh genah tante, genah tamoal. Ibu mah komo menang capek ngaheujeun, menang capek ngalahirkeun, menang capek nyusuan ngarawatan naik budak jadi musuh. Naudzu nu kumaha ieu budak di dunia nanyang sarakeun indung bapa, di akhiratna teu bisa nulungan nu jadi indung bapa. Naudzu da kula ge sarua atuh jeung ece ngalaman Kang akang ge sarua jeung kula boga anak. Saya punya anak 3 alhamdulillah, nu kahiji 7 tahun umurna, nu kadua 4 tahun, nu katilu 1 tahun setengah. Gara-gara corona nu katilu mah kamari aing jadwal dibata-batakeun guru corona, akhirnya nyeunan budak we di imah unggah poe. Alhamdulillah teu nyeplos hiji jadinya. Alhamdulillah. Pan ku corona maka kamari geus karasa acak-acakana dunia bener teu. Maka ulah sok sombong ka Gusti. Para habaib nu berjuang di jalan Allah teu dipikaresep, habaib malah dicerca, dihina, dizolimi, terkesan dicari kesalahan-kesalahanana. Maka cek Allah, lamun hamba kula makhluk kula anu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kalian tidak dengar, maka data rasakeun lawan makhluk kula nu sejen. Pancai makhluk Allah telok teu saeutik jelema ancur-ancuran ku banjir. Bener tante? Angin makhluk Allah teu saeutik jelema ancur-ancuran ku angin. Bener tah henteu? Corona makhluk Allah ancur-ancuran salam dunia ku corona ku hiji kuman anu teu katingali ku kasat mata orang, luar biasa. Disitulah keagungan Allah subhanahu. Kajiri ku corona maka mari katingali tukang dagang tepati laku dagangna, tukang ojek tepati loba panumpangna, nepi ka tukang son beak salon kurinyuh. Oh nu manggil tukang son kamari mapanya sarua kula oge sorban aing ku tabaro hape kabeh teu dipake-pake arem jadah janya corona ieu nya. Masya Allah, kadang-kadang panitia nelpon ka kula batal di aing mah ningeus kesel teh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, di mana ieu? Maling ping kunaon? Ampura kiai ajab teh batal heula coret. Telepon deui, di mana ieu? Di Cipunaga Banten. Jauh jasa eta. Kumaha Kang? Jadikan acara nyaeta kiai ieu teh corona ningkat deui wayahna we batal sugan ke tahun hareup coret. Telepon deui kiai kula ti Binuangeun. Masyaallah jauh deui bae eta Binuangeun. Kumaha jadikan acara nyaeta kiai jadwal coret heula coret duruk wae jadwalna langsung. Acak-acakan ku corona, tapi orang kudu sabar sing horeng lamun ku urang pikiran. 3 aturan nu aya, hiji menjaga jarak, 2 memakai masker, 3 mencuci tangan. Sing horeng eta nasihat geus tiba heula aya memeh aya corona. Nu pertama jaga jarak, lain jalmana nu jaga jarak, tapi kalakuan nu mantak ngundang murkana Allah kurang jauhan. Mantak kula mah ceramah di mana bae ge ka eta mah kula mah selalu jaga jarak. Kula mah can pernah aing ceramah dina tonggong nini.
Nu kadua kudu daek make masker, masker hakiki nu dititah ku para pamarentah dipake nabiwir urang, tapi nu penting mah lain masker eta, tapi masker mah caji. Naon nu dawuhan Kanjeng Nabi, salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia karena bisa menjaga mulutna. Mata kurang maka mari masker dipake tapi ngomongkeun batur teu eureun, bener teu? Maka cek orang Bogor mah da Bogor jeung Banten mah nya da 11-12 bahasananya. Ditambah kula alhamdulillah pamajikan kula pandarah Banten daerah Cipeuyah. Daerah Cipeuyah leuwih domor ka kitu anu jurusan ka Cisimut ka ditu. Kajen teu nanya ge di bejan ku aing teh. Hanya eta pamajikan kula tah orang dinya. Darah dinya kitu nanya masyaallah indungna orang dinya bapana orang Bogor. Mantak alhamdulillah ngobrol teh teu pati kagok ka Banten teh nya mun ka Bandung aing ngaulang di Bandung cicing aing teu bisa ngomong. Tuh nya masyaallah Kang eta mah nya. Di dieu jamaah sadayana mantak cek orang Bogor maca dah saparah-parana corona moal leuwih parah tibatan congorna tatangga. Congorna teh bibir sungut moal bahasa dia mah. Congor ka congor ngecowos we bibirna teh ngomongkeun batur pan aya nu kitu teh nya. Datang ka nu kondangan, ceu tadi kondangan teh Mang Ajat jeung cerita. Kondangan jeung naon palasmanana jeung helm. Naon helm endog dibelah dua. Sia mah ngeunakeun dahar endog dibelah dua ka bagian aing mah nyokot nu gede sugan aing teh daging orang laja goblokna teh. Paingan eta gede-gede tadi cokot ku lurah orang laja goblok lurah mah nyahoeun tuh nya. Tah eta sungut urang mentak nyeri hate batur maka pakai masker hayang salamat mah lain masker dipake tapi nu kaluar ti urang teh kudu disaring ulah nepi ka nyerikeun mah hate batur kami kuat begang RT gara-gara bansos. Lain cenah aya bansos penting ieu ya percuma sia teh moal meunang da sia malin dulurna. Aya sok ngomong kitu ka RT aya. Kuat rebing ceuli RT eta. RT na aya tante ya tenang teh malam ini ku aing dibela aja lah. Karunya di aing RT kuat setruk pokoknya. Datang BLT diomongkeun, PKH diomongkeun, atuh kuduna kumaha yang jadi pamimpin bingung cek Pak Kades oge. Padahal mah tugas pamimpin diana bangsa kur ngumpulkeun data, kirim ka luhur, turun ti luhur data ti ditu tinggal magikeun. Anger bae loba teu percaya jelema teh. Dah, kaciri nu meunang teh dulurna pasti lagi moal meunang urang mah ada musuhna kitu. Nah, nu katilu kudu daek cuci tangan, loba bebersih, loba wud. Insya mudah-mudahan ya corona ulah balik deui amin. Ya robbal, sekarang sudah mulai normal. Haji geus berangkat tahun ieu alhamdulillah. Nu umroh geus mulai lancar alhamdulillah. Alhamdulillah mudah-mudahan orang sini raksa dijaga ku Allah Subhanahu wa taala amin.